Mawar bodas Kak. Terci koplo Bajidor. Yo. Asik, asik. Alah, eta apa goyangna? Baktos orang Majalaya. Aya ampun lacek mohon Anjono di Daud ya. Mapai jalan tatapa ngajujuk ka hiji lembur teka rasa cabena sabab aja idenya hujan angin dodar gelas saya pisan terniuman tanajan awak reducut tepaduli kajet teuing nu penting mah asal nepi ke tempat anu dituju rek kalongo mamah cantik nu moal ilagaan gantean moal gagal kembang geus aya nu boga balik ke asa hoream teu pake asa ngalaya teu katawa di anggaran teu kapikir di tadina lamun bakal nyeri hati hoream tersudi teuing pikiran di panyakiteun pikiran di panyakiteun. Ayo Ibu Ida kejeung mama saha apa dia Ibu Haji Aah. Gusti ieu tobrot Alah, lincah teuing ieu mah. Ibu Hajati alah. jap tarik mah Gayang tingkatkeun. dapat ngajuk-juk ka hiji lembur teka rasa capek sabab aya di tenya Dodar gelap aya pisan keur nyiuman sangan awak racutut dewadui ajeng teuing. nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongo mawar bodas kembang nu jadi impian tugas teh moal gagal kembang geus aya nu boga balik ke asa hoream teu pake asa ngaya cabut Bu Ida pikiran pipanya kita pulang ceri nanti cerikan tarimakeun jadi rada aapatra jadi budak sageuning ieu kuduna kurang teu bisa kumaha dianggarkan
kudu diteuing pikiran dibanyakin pikiran dibanyakin palit mana palit naon kurang kene aku aja kita yuk sekalian ceurik akan bae sareng lumayan ieu mah recege tanajan geuneuh kok daripada Lain. eueuh. Alhamdulillah, astagfirullah. Kami akan coba satu tebak permintaan tentunya dari Ibu Bandung. Yuk ada Harewas Bojong dari Ibu Haji di depan sana katanya pengen lagunya Kehilangan Kehilangan. dari Bang Haji Roma Irama. Kehilangan Kang Marcel. Yuk, ini dia Kehilangan. Brung. Nah, dilaan. Maaf, tidak ada oma pakai ikat. Oh gitu. Oma harus buligir. Siap di mana ya Oma Buligir? Pak, Oma kudu buligir segala. Lala coba hujan ini tesok minum wae. Aduh tinggal di masing-masing. Di kamar ayah. Sekarang mulai lagi udah di kamar segala. Ya. Terserah Oma begitu deh. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Nah, Oh asik. Nah, Oma jurus Oma. Alah. Letana atau balik itu udah Oma matar kayak gitu lah letana sih. teratel letahna. Ah iya mah. Oma nanaon ieu mah. Ku tahu rumus dunia semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon kuatkanlah. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Tapi ku mohon tangguhkanlah. Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon kuatkan. Ulah bari goreng-goreng biasa bebeuna. Kalau sudah tiada
tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya. Kurang biasa kan banget nah tong digoreng-goreng gitu. Sungguh berharga. Lain musiknya langsung kena magadir. Ibu terima kasih, alhamdulillah jazakallah. Alhamdulillah. Mana yang urang keur nyanyi, mana nyanyi yang dijiwai, mana nyanyi anu kudu make heureuy. Atuh da urang mah lain teu bisa ngabedakeun mana yang sedih jeung bunga sarua beungeut teh kitu. Pika sedihieun. Kudu bisa maneh teh ningali juga tuh Ibu nuhun pisan daripada Tuh, urang lamun ningali bunga. daripada ieu. Eta sok dipilih-pilih. Tapi teu nanaon. Leutik jeung gede teh jadi ukuran. Uing teu bisa ngabales. Mudah-mudahan 3.000 sehingga jadikeun jadi 3.500. Asia leutik-leutik teh ngadoakeun atuh mending Untung didoakeun we. 20.000 sing janten 20 juta. Amin. Amin. 25 sih ada dikurangan.